Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Wes wantena Sampurasun. Keprogelan. Aduh, ya teh ninsak episode kelima cenah. Kelima, ini tos lebet sasih Ramadan. Eta nya alhamdulillah sehat. Kang Wina sehat. Kumaha atas buka? Atos satu. Buka atas tarawehan oge menu nya. Atos, alhamdulillah. Tadi mah ngaimaman mentana cenah eta wargina 58 rakaat. Aduh, tutur abi teh. Kebina-bina tinggal. Aduh, ini kita mulai masuk di bulan Ramadan. Ya, selamat menunaikan ibadah di bulan Ramadan dulu buat pemirsa nu aya di bumi. Mudah-mudahan ibadah puasanya, semua ibadah di bulan Ramadannya lancar, diparingan kesehatan, terus sampai nanti beres puasanya semuanya berkah. Dugikeun ka kenging THR. Tak eta. Sekarang kita langsung bahas THR aja. Tajan. Ayeuna urang ngebahas heula ieu paeun bulan puasa kan biasana Kang Nori sok aya munggahan kamari kan. Munggahan. Bener-bener atas munggahan. Atau sareng sehat ya tuh. Eta ujug-ujug disensor ya. Can ge disebut. Sareng istri, anak. Istri kan aya 2. Pikiranna ka mana wae ya. Kang Nori kamari munggahan ka mana wae tah? Abi munggahan mah kaleresan di Bandung. Di Bandung. Sareng istri, sareng anak-anaknya gitulah biasa Kang. Aya pernah sareng orang tua. Sama heula gitu terus aya keluarga abi terus aya nu ngantunkeun jadi aya oge ka ziarah. Budaya munggahan pada umumnya lah Kang. Terus eta mah nya. Tos ilaharna painten di Sunda, Sumedang, Jawa Barat itu ya. Tiap munggahannya seperti gitu painten. Nah, ayeuna urang bahas painten langkung jero painten. Langkung jero deui. Munggahan teh. Nah, manawi Kang Nori uninga painten hartos tina munggahan. Aduh ya mah rasa soak. Tapi insyaallah nya informasinya orang dugikeun. Siap. Jadi munggahan tehnya pami bahasa Indonesia nama eta teh hartosna teh naik gitu. Naik gitu dan itu teh diharapkan munggahan teh kita bisa naik ke derajat spiritual yang lebih baik lagi untuk menyambut bulan Ramadan gitu. Berarti hampir sami sareng munggah haji menurutnya. Berarti munggah haji teh naik haji painten. Naik haji. Oh gitu. Enten kan namanya. Oh bener. Sami gitunya. Hartas tina munggahna painten. Oh iya, hartas tina munggah mah naik haji berarti dia teh berhaji lah. Berhaji gitu. Naik haji gitu ya. Oh, tapi kan teh aya naik umroh. Oh, kamar terus umroh kan. Terus ini mah menurut saya munggahan teh itu sudah menjadi kearifan budaya arurang gitu. Jadi bukan untuk yang lain-lain karena munggahan teh seperti tadi saat kita syuting teh briefing ini teh ada untuk menyambut Ramadan. Jadi artian kata menyambut teh kita sebagai muslim gembira. Gitu kan aya naon lebet ka pendak deui sareng sasi Ramadan nya eta nu bersyukur yuswa urang teh dugi geuningan ka sasi Ramadan deui gitu. Jadi cara bersyukurnya teh banyak rupa-rupa lah. Salah sahijina mungkin bisa berkumpul keluarga, bisa makan bareng, gitu berdoa. Sareng di tempat nu sanes ge kan Nori aya acara munggahan, kegiatan munggahan gitu ya, anu unik gitu nya. Janten tiap-tiap daerah bukan hanya di Jawa Barat gitu ya. Di luar Jawa Barat oge nya seueur gitu kegiatan munggahan teh. Sapertos di Jawa painten sok aya acara kuramas kan sakuramas painten nya. Pami misalkan bade saum teh kuramas tah si kuramas teh painten nya sanes bungsa ukur di Kamar Cai gitu ya, tapi di Balungan gitu ya. Sasarengan gitu seurang gitu ya. Malihan pami di Jawa Barat khususnya di Sumedang oge kan masih kene seueur karamat gitu ya. Nah, masih kene aya nu nyempetkeun mapa bulan suci Ramadan si kuramas tadi tempat-tempat karamat gitu, karomah gitu. Kita masih kene aya gitu. Iya. Itu mungkin tujuannya untuk membersihkan diri lah ya. Dalam rangka juga menyambut kita harus bersih, kita harus riang gembira ya salah satunya mungkin dengan bukan berarti di tempat-tempat keramat kan negatif tapi ngabersihkeun ngasucikeun diri supaya bulan Ramadan teh siap. Gitu. Kita painten ya secara filosofisna, painten secara spiritualna. Ari nu dibersihan mah painten eta mah yang dibakan gitu ya. Eta mah mung raga paintennya tapi secara spiritual hati nggak tahu kita bersih gitu nya. Janten ketika orang mapak bulan suci Ramadan sarang ayeuna tos ngincap bulan suci Ramadan teh ya tos siap gitu. Tos siap. Lahir sarang batina. Betul. Gitu ulah misalkannya
munggahan teh nya aya misalkan ya kondisi orang teh kan beda-beda mereka nya. Jadi menyambut lagi benten-benten gitu aya wae Kang anu misalkan apa bulan Ramadan teh geningan ku siap gitu ya. Siap misalkan anjeunna teh ngaraos misalkan aduh ieu tos beureudi sasi Ramadan pengeluaran di pikiran ku itu teh pengeluaran teh membludak can misalkan kedah makan buka puasa teh kudu nyayogikeun naon teh. Tapi da pami di pikiranku kitu nanti eta menurut Abi mah tos mengawali Ramadan teh salah deh. Iya. Itu berarti tacan siap ya. Tacan siap. Jadi teh menjalani Ramadan teh bakal bareurat gitu. Seueur di pikiran padahal mah da mun misalkan wah resep ya tos sasi Ramadan ini rezeki teh pasti aya wae. Aya wae nya. Dina ngalakonan puasa oge sanes moal lapar sanes kan. Lapar mah pasti gitu ya. Lapar mah pasti. Tapi nya ku hampang gitu ya. Teu karaos itu puasa teh ku ikhlas. Gitu. Janten nya leres pisan painten secara filosofi, secara spiritual teh emang kedah ya sareng batinna gitu. Secara spiritual oge kedah dibersihan, disiapkeun gitu. Terus teh kan aya eta teh sebagai momentum evaluasi. Evaluasi kangge evaluasi diri menutup kebiasaan buruk sebelum puasa tah ieu. Poin ieu teh janten misalkan 11 sasih anu sataacana teh nya mayunan sasi Ramadan teh tadi nu kudu bersih teh mengevaluasi heula diri supados misalkan urang teh teu aya pikiran buruk ka diri pribadi kanu sanesna kanu naon ka orang lain teh tidak ada berpikiran buruk karena semuanya udah harus bersih lah gitu evaluasi abdi teh nya geuningan di sasi Ramadan hoyong langkung sae tanapi kumaha gitu. Nah, menurut Kang Windu evaluasi dirina kedah kumaha deui Kang? Nah itu tuh abdi teh seharusnya bari naroskeun kan ka piheulaan. Soalnya terus ngali direk nanya heula gitu. Tapi pami abi mah evaluasinya maka kadoria langsung. Oke, Kang Windu ya. Evaluasi dirinya teh mungkin hoyong leuwih tenang Kang. Tenang menjalani Ramadan teh misalkan ya itu tadi munggahan teh aya hiji aktivitas teh maaf-maafan gitu. Kita teh kan minta maaf kanu misalkan abdi teh gaduh salah ka jalmi nu lainna. Jadi minta di lowongkeun hatena, naon dilapangkeun hatena itu supados abina ge regreg ya. Evaluasi diri bahwa kayak saat tos Ramadan teh ya berarti abdi teh kudu kasayan anu di lakonan di bulan Ramadan teh kudu neras. Terus gitu. Jadi nyuhunkeun hapunten teh sanes pengukur engke pas engke we Idul Fitri lah. Nah, bener. Sakalian teh kayak gitu bener ya. Bener. Kedah di awal oge nya setiap waktu lah paribaosna tidak usah menunggu Ramadan juga ya saling memaafkan lah itu ya. Emang kedah gitu. Ya. Jadi apa minum ngantosan misalkannya angke we lebaran. Komodein nu rumaos teh gaduh salah. Terus. Eta duh ampun maksudnya kan diajarkan ya. Soalnya kan tidak ada yang menjamin orang teh emang dugi gitu Kak. Idul Fitri, lebaran teh gitu ya. Bahkan kan maksudnya ayeuna mah tos lebet ka sasi Ramadan kan aya deui anu saha nu ngajamin anjeun teh pendak deui sareng Ramadan sa payuna gitu. Jadi ya memaafkan menurut saya tidak ada ruginya lah gitu. Jangan setiap waktu setiap detik memang harus dimanfaatkan untuk saling memaafkan. Terus pisan ya. Aduh nyari sareng anu hilap deui teh nya bade didamel ke status. Ayang ke video aya di YouTube videona siap. Tah pami Kang Windu nyalira evaluasi dirina kedah kumaha Kang? Namina evaluasi diri penten kan namina evaluasi teh urang ngayak gitu ya ngayak diri mana nu kedah dipicen mana nu henteu pentennya secara pribadi mah setiap masing-masing pasti memiliki namanya tolok ukur orang salahnya di mana penten laras kan gitu. Setuju pisan sih tolok ukur teh janten bisa jadi evaluasi besar kita untuk menjalani Ramadan dengan tenang, mudah, terus ikhlas gitu lah. Gitu. Teu karaos. Ayeuna tos segmen ka hiji benten. Tapi tadi abi hoyong ieu Akang kamari munggahana makan-makanan sareng naon tah? Oh, tah eta. Kayak orang jawab di segmen keduanya. Siap atuh pami kitu mah aya nu bade ngaliwat heula. Nanti kita kembali lagi tetap di Warung Sawala.
di warung Sawala. Aduh, rame pisan ya. Seberapa puluh ribu ya karek wih tarawehan. Sampai mah di jalan ya segmen ini mah ya secara lengkap. Cara mang ya barudak. Alhamdulillah. Saraum. Terus bakal sabaraha kali? Tinggal kita. Mun dua can puasa. Can puasa. Ya Kang Windu. Siap. Tentang si munggahan. Di tadi akhir episode segmen 1 teh abi naros munggahan teh identik dengan makan-makan. Sareng makan-makan. Tah, Kang Windu yang terus makan-makan sareng naon wae. Aduh, pami misalkan ditaros terus makan-makan sareng naon wae. Bingung Kang nyebatkeuna bingung hiji-hijina gitu nya hiji-hijina. Tapi nu pasti mah sih sambal mah kedah aya. Sambal kedah aya. Kalau munggahan mah benten sareng lebaran benernya. Lebaran mah kan aya misalkan opor, gulai, ketupat. Munggahan mah nyarek makan eta kan. Iya, dikit dibalik. Dibalik munggahan mah nya biasa we di kafe lah nya. Ngaliwet. Nah, painten eta munggahan nu kamari mah ngaliwet painten dari Sipuri mah. Pami Kang Lori painten. Nya. Abinya naonnya kemarin makan-makanan sebenarnya mah makan-makan di rumah Kang. Itu istri masak gitu nya pais kenteng aya. Pais kenteng. Eta mah tuh program nu ayeuna Pak Prabowo gentengisasi. Kumaha di Sumedang tos aya gentengisasi. Sigana bade gentengisasi. Terus aya budak mah kemarin karasan eta we Mam MBG. Wah, eta MBG ayeuna mah kudu digalakan euy. Kada diseueuran sareng sepuna di pasiana. Gitu karena kan Ramadan MBG tetep aya mah. Tetep aya nya. Padahal misalkan sahur nama makan bergizi untuk anak-anaknya tidak terputus. Selesai kan. Kangge buka puasa. Yang penting aman ya. Yang penting aman. Bagus itu Pak Prabowo, mangga lanjutkeun. Nah, Kang Lori, terus dibahas lah samanya di segmen kahiji sakedik painten. Nah, aya sababaraha hiji painten kabiasaan nu aya dina munggahan teh apa ya. Nah, di antawisna painten nu pertama tadi ziarah kubur ya. Nah, ziarah kubur ieu janten ieu ngelingan urang Kang Lori karena akhir perjalanan urang. Mau ngemutkeun kanu kematian pangintennya. Terus tah maksudna teh ai berziarah mah sebenarnya tidak harus ada momen tertentunya Kang. Cuman dinu momen eta teh ieu teh maksud nama kan momen spesial bade Ramadan ya. Terus jika ada keluarga yang sudah meninggal apa segala macam. Maksudnya mah lumrah teh dalam artian teh urang dongkap ka pemakaman terus ngadoakeun oge kangge nu tos ngantunkeun terus oge kan istilah nama itu suatu adab lah Kang. Keharusan tidak ada cuman kan adab teh memang harus dipegang teguhnya dilestarikan adab budaya supados jadi seimbang lah anu kahirupan teh gitu. Menghargai juga keluarga yang sudah tiada kan dengan mendoakan sama dengan menghargai lah. Itu. Jadi ya painten ku ayana momen ya barangkali meureun seseura mah ka makam atan nepi ziarah teh urang teh momen munggahan sareng Idul Fitri mungkul tah kitu kabayang painten pami misalkan teh aya dua momen ieu kangge urang dongkap ka kubalatnya gini. Ya bener. Diputus seueur teh atuh jaratung teh. Mohon. Kita aya nu ngurus teh kecuali painten aya petugasna gitu. Aya petugasna kan? Sok aya gitu tapi kan sebenarnya mah kanu misalkan yang sudah meninggal pun ketika didatangi ketika diziarahi kan mereka juga tinu ieu nanya tuh tinu abi baca dan mereka juga senang ketika didatangin terutama oleh keluarganya didoain. Jadi tidak ada salahnya dan masih banyak abi mah yakin di pelosok Indonesia anu menjalankan ziarah kubur sebelum Ramadan kan masih sangat banyak karena mereka mengedepankan adab lah gitu. Nah namun kan painten tina nilai-nilai nu tadi kurang panjang lebar di carioskeun teh aya pergeseran makna kan aya pergeseran nilai janten seseura mah aya munggahan ya makan-makan ya munggahan ya arulin gitu ya tanpa mengetahui konteks makna dari apa sih yang sedang kita kerjakan pada waktu itu teh harita dina harita eta teh naon sih yang makan-makan artina naon gitu ya urang teh ya tetep tina silaturahmi oge ya silaturahmi cuman menurut saya itu mah kayak perkembangan zaman lah kan jadi kayak mungkin ya sudah melakukan misalkan kumpul keluarga sudah maaf-maafan terus juga sudah berziarah. Nah mungkin ditutup dengan acara misalkan makan bersama. Mungkin nilai positifnya sekarang pelebaran zaman itu seperti itu.
Padahal kan mungkin masih banyak juga hal-hal positif yang lainnya emang bisa dilakukan sebelum Ramadan. Terus. Gitu. Nah, karena di kan orang tos bade ka segmen katilu pe. Nya asa gancang gitu. Aduh. Itu siap atuh pamit gitu mah, nanti kita akan membahas lagi. Ini masih ada beberapa poin bahasan tentang si munggahan. Terus jadi jangan kemana-mana nya, tetap di Warung Sawala. di Warung Sawala. Kita masih pada seru banget ini di studio. Aduh, gimana rek bikin kasahur ini. Oh nya, sahur bersama. Kan ayahnya buka bersama gitu ya, sahur bersama. Tadi buka bersama di mana? Tadi abi di dia ya di pas keluar tol. Iya. Gitu tadi teh aya nu non ngajak gitu. Ayo buka. Panggil kan abi non di perjalanan teh non. Eta tabu apa? Jadi nyawa itu kan tadi sergang Windows itu kolak kayaknya. Tapi yakin lah kalau Rima tetap maghrib. Amin. Tak itu kan WD kita lagi membahas tentang munggahan masih di munggahan awal Ramadan ya. Kita munggahan oge aya peran serta orang tua Kang. Terus. Itu teh jadi kangge ngajagi budaya munggahan teh tetap lestari gitu ta. Jadi peran orang tua juga itu teh sebenarnya mah memperkenalkan ke murang kali teh yang aya misalkan ya aya kita teh punya budaya adab untuk menyambut bulan Ramadan. Salah satunya misalkan kalau saya mah mungkin jangan dulu diperkenalkan makan-makan ini. Itunya misalkan dia anjeun-nya kedah aya maaf-maafan heula. Misalkan aya nu ngantunkeun jasa tadi teh naon ziarah heula gitu. Pamit tebih painten kumaha Kang pang misalkan aduh ieu abi nuju di perantauan gitu ya. Tetiasa dongkap ka bumi. Sapertos mah cekap ku ngadoa unggul ge nya benten deui nya ka kangge nu perantauan mah kan misalkan nyalira gitu nya menghadapi Ramadan nyalira nah eta mah bisa kaina mah ku teknologi by phone ya gitu nya terus video call ya. Beres gitu. Jadi peran orang tua teh menurut abi nya kangge barudak ayeuna teh tetaplah dipupuk gitunya bahwa aya budaya munggahan ini teh supados kita teh siap untuk nyanghareupan si Ramadan itu. Nah terusnya ini teh budaya Sunda identitas lokal sebenarnya mah. Oh gitu, di lokal gitu. Walaupun misalkan lokal teh dalam artian kieu Kang, di kota-kota besar pasti juga di Jakarta, di Bandung gitu nya, pasti aya munggahan gitu. Tapi kita identikna teh ku masyarakat lokal lah. Masyarakat lokal teh yang masih punya adab budaya, pemegang tradisi bahwa hal yang munggahan seperti ini teh harus loh gitu. Harus teh kanu positif nanya, ulah dinilai kanu negatif bahwa negatif teh misalkan aduh ai kudu aya kumunggahan wae mah sudah repot euy abi kudu nyaeuwikeun artosna naon gitu kan. Balik deui kanu tadi segmen hiji, kami misalkan tos dianggap berat itunya yang harapan si Ramadan teh pasti kaditu lagi bakal berat. Gitu hanya saya aya we gitu ngamih bareng pasti godin tuh. Betul gitu. Nah sareng sahur Kang Windu ya Mas. Salah. Munggahan itu teh sebenarnya teh wajib atau budaya sih Kang? Nah, pami ditaros wajib atau napi budaya kedah nyokoh heula painten wajibna eta kanu mana gitu ya. Kan ari nu namina wajib mah komo ari dina agama mah berarti pami teu dilakonan dosa meureun. Dosa karena gitu. Wajib teh ya. Nah, lepas ti budaya atau napi wajib pami simkuring painten langkung luyu munggahan ieu teh kanu budaya kan. Budaya tradisi anu tos turun-temurun lah ti kapungkur ngeun kayana dugikeun Kang Keo oge gitu ya. Nah, pami misalkan eta mah budaya ieu. Teu wajib, emang teu wajib. Bade heung teu mangga gitu ya. Kudu aya ulun. Nah, namun painten tina budaya atau nepi kebiasaan munggahan ieu teh pami misalkan diraoskeun seueur saena kenapa tidak untuk dilakukan saja gitu. Karena kita ambil nilai positifnya lah. Itu kan positifnya seueur pisan ya tadi. Kempel keluarga, terus berdoa bersama, evaluasi diri, tidak ada negatifnya, saling memaafkan. Jadi tidak ada salahnya. Karena tapi di Indonesia banyak di Jawa Barat lah orang ngomongin dulu. Kami tidak melakukan hal ini teh aneh menurut orang kan. Aneh menurut orang misalkan misalkan ya abi ka orang tua we gitu nya bade saum teh
lurus begitu, lurus begitu. Iya, gerak wae tadi. Dihipnotis. Dihipnotis lagi. Alah. Kalau jadi ka distract ya. Nah, Pak misalkannya lempeng mah gitu. Saya bahasa ke kolotnya misalkan, "Mah, Pak, nyunkeun dihapunten abdi gitu dosa-dosa." Kami eta teh dilakukeun teh geningan asa aneh menurut abdi. Jadi budaya positif anu di kedah dilakukan. Bukan wajibnya tapi lazim lah. Lazim. Nah, iya painten Kang anu janten tantangan generasi muda ayeuna gitu ya. Seueur di antawisna generasi muda ayeuna mulai ngantunkeun si kegiatan munggahan ieu kan. Kegiatan munggahan. Mun margi dianggap kuno cenah eta mah. Nya nya. Zaman baheula cenah. Sih gitu. Tapi benernya barudak ngora ayeuna mah atuh sagala-gala teh entong disebatkeun kuno sebenarnya. Anjeun teh kedah ngartos heula ieu teh kangge naon, maksud tujuanna kumaha. Tapi mun disebatkeun terus misalkannya jika episode kapungkur orang pernah ngabahas pamali naon segala rupa. Mun disebatkeun terus kuno teh teh kumaha tuh anjeun hirup ka payuna teh kedah aya pegangan hirup teh. Itu. Karena paripos di mana langit di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung gitu ya. Sebab urang mah cicingna di tanah Sunda, nya si tradisi adat istiadat sareng sajabina nya urang anggo gitu ya. Urang anggo selama tidak bertentangan dengan syariat. Betul gitu. Jadinya kita lakukan tapi sebatas misalkan nilai-nilai positifnya tetap kita dapat. Ya wae sasieun. Jiga nama iya teh. Lapar kan. Lapar kan. Hei, mana can buka gitu. Karek-karek kedahar kolak. Can ngadengar sangu katanya. Karaos Kang Rory, ayeuna orang tos di akhir segmen katilu painten yang mudah-mudahan tidak munggahan ieu biasa medar sekedikna gitu nya perkawis munggahan supados urang teh langkung siap tina ngajalani bulan suci Ramadan. Sanes mapagdi kan tos lebat gitu. Betul. Ti abi mah mudah-mudahan pamirsa tiasa nyandak informasi anu positifna kitunya janten nilai-nilai anu ternyata teh bener. Aya budaya-budaya nu ku urang teh kedah dilestarikeun. Itu supados misalkan tidak hilangnya beuki ka dieu teh beuki teh aya. Kabayang sepi geuna teh. Saeyeuna ge ciga ieu Kang ciga malam takbiran. Barudak ora teh geus henteu we. Kapungkur dulang nya rame. Baheula mah abdi teh dijulag kulo abdi teh. Janten dulagna gitu. Iya, janten dulagna gitu. Ya mudah-mudahan semua pemirsa yang lagi nonton program ini mudah-mudahan bisa mengambil nilai positifnya. Dan juga saya doakan mudah-mudahan ibadah bulan puasanya lancar jaya sampai nanti Lebaran tiba. Amin. Gitu ya Kang. Nanti kita sudah waktunya untuk berpisah dulu. Ketemu lagi di episode selanjutnya tentang pembahasan yang lebih menarik lagi. Menarik lagi pastinya. Saya Rory pamit dulu. Saya Windu pamit dulu. Sampurasun. Tetap nanti ketemu lagi di Warung Sawala. Ini gentos ya Mas.